alam dunia geus paciweung bencana datang ngeureyeung nu maksiat beuki maceuh nu ibadah beuki eueuh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Uliya alhamdulillah kurang kumpul di dia di nararaga awal Kiai Haji Sulaiman bin Kiai Haji Asdani anu baheula abah kula sok sering ngadongengkeun Kiai Sulaiman, sering ngadongeng-dongeng teh mun keur ngaji atau ngobrol. Masya Allah teka zamanan tapi kula mah Kiai Sulaiman orang pondok tukang lauk tuh mah. Ayo Kiai Sulaiman di lain sambarangan jelema sering didongeng-dongeng teh kamonesan-kamonesanana. Abah baheula pernah ngadongengkeun Abuya Sulaiman ieu pernah ngalawudu kabeneran hese cai. Jadi cah sumurna eueuh caian, wallahu alam sumurna di mana. Di dia ya maksudnya di kampungna. Tah eta teh cai teh ngan ditepak doang ku Abuya Sulaiman mah. Sumur ditepak, plek, cai naik kaluhur. Di pondok pernah Haji Pendi wudu aya caian ngadadak saat. Sabalikna jasa ieu mah. Masya Allah meren beda ilmunya. Wah Haji Sulaiman Gusti Allah dongeng abah kula sok ngadengekeun we di dapur. Masya Allah aya deui dongeng na hiji mangsa Abuya Sulaiman naik sepeda haji kempes sepedana teu neangan nu ngompanya mah langsung bae ditoelan paranti pentilna teh eta kitu kok eta kencang deui aya deui angina kamari kula jeung nyana mobil betus opat kabeh biasana mobil batilok betus opat ya hiji paling ge ieu mah opat kabeh geus lah ngaji tatungguan mobil eta imam mobil aya keneh tinggalkeun we ku kula geus bodo teuing geus urusan nyana teh geus jadi ayana dina naas heran Masya Allah ya mun cara kolot baheula mah disebutna unit teh kotok itu kan jelema kudu boga yuni kembang mah yuni kembang di jauh di alaan ditenden di luhur meja ngaranna yuni kembang seungit bagus ari ieu mah yuni teh kotok teh kotok mah kajen teuing di meja dicempal dibalangkeun ieu modelna. Ya Karim ya Allah loba kaistimewaan almarhum almaghfur lah mah sazaman meureun nyana ejeung uyut kula Ki Khairun eta lan sok didongeng-dongeng kiai baheula mah tilok loba omong tara loba omong kiai baheula mah sebab di jero qalbuna zikir ka Gusti Allah. Masya Allah Karim sararakti lamun baheula Abah Haji Odik zaman Belanda jelema sacilongok datang kabeh ka Cilongok ngan saukur ditita ka kolong meja sagedena kolong meja sakumaha sih tapi dipuatan ku jelema sakampung muat kabeh di kolong meja datang ka kuari moal ka harti ayo ka kolong meja bros ka kolong meja beres kabeh sakampung teh beureunan lameureun aya 500 mah aya asup kabeh ka kolong meja Belanda aya tadi aya orang sini pada masuk ke sini pada kemana ini atuh Abah Haji Odik gak tahu coba aja lihat di duluan ku Belanda sumber sakitu ngabringna arareueuh samodel jeung Abuya Sulaiman di dieu kitu sabenerna mah jelema diasup-asupkeun kabeh di buya mah di dieu teh lain ka handapeun lain ka kolong meja ka balik lawang asal jelema di udah ku Belanda asupkeun ka balik lawang tak asup kadinya gua semua sagedena balik lawang atuh paringnya mah hiduaan
tapi eta 20-an 50-an asup kabeh ka dieu eta ilmu bisa karar itu teh heran menang di mana teh ilmu kos karar itu geus aya di Mbah Google coba cokot Masya Allah eta ilmu ternyata ilmu kos kitu mah lain tina wirid lain ngahajakeun kurang di wirid hayang boga kos kitu lain eta mah asar ibadah anu ku Allah dibere nyanana ge kaget iraha diperlukeun iraha dibutuhkeun Allah mere eta lah anu sok disebut karomah di urang teh loba kiai-kiai berkaromah nu sabener nama nu mantak incuna Haji Apip sing ada eta kuari ge beuki jasa kami karamah eta lantaran bapak berkaromah jadi kuari beuki mih karomah kan ada harim malulu itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang tempo geura sejarah nabi-nabi nu baraheura korbanna luar biasa urang tempo para aulia-aulia Allah ngorbankeun dirina luar biasa namun urang nyaritakeun Tuan Syabul Qadir beuh korban-korbanna luar biasa urang nyaritakeun Abu Hasan As-Sajili ngorbankeun dirina luar biasa datangkan ninggalkeun lembur sagala eta teh ngaranna ngorbankeun segala-galana demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala ieu mah geus ulah hese-hese urang mah nyontot teh ieu bae Abuya Sulaiman bin Kiai Haji Asdani tah tuturkeun sepak terjang ibadahna anu khawarikna kaistimewaanana geus pada arapal guru-guru urang ge ngadongeng-dongengkeun tapi ulah nempo etana nempo teh ibadahna adapun karomahna mah deuk dibere kitu kumaha Allah nu penting urang nuturkeun sepak terjang hiji Abu Yaman terlepas di dalail nomor kedua terlepas di zikir nomor katiluna terlepas tina wudu dawamul wudu ya kulai ya lamun kudu dibejakeun kering sebenarnya muriang tadi kan ngaji suara ge eueuh keur paminggu suara teh eueuh muriang asana moal bisa ya ka dieu moal bisa kieu betah sare ge setengah jam sekali udang salat terus istirahat kieu dihadiahan ye kukula dihadiahan abuya teh dihadiahan lamun abuya ieu bener luhur cak kula dina hadiahna cageurkeun ti korok kula tapi dina hate teu ngomong kitu enteu sia masuk aja hayang nyaho bayaran nah hate ngomongkeun coba ka rumah abuya langsung kula kieu ngimpi saeuti Masya Allah hudang cagur dan numantak tadi Haji Apip sebenarnya mah Haji gering gitu suara tapi tadi yang hadiahan Abu yang menta ka Gusti karomah Abu yang cagur iya makan kontan kan mantak kita tadi langsung ndek ka ditu teh ndek geus hadir Abu Yana lain letik-letik jelema kan berarti nah karena ngomong itu terang ngahadirkan aku mah babari kumaha pencapaian sok siapa kitu kan ngahadirkan teh kos mah rusak katulah itu ya urusan Allah teh kos kitu mah nah cadir iyalah karomah Abu yang dumantak kula takjubna luar biasa inget we ka Abah sok kadongeng we di dapur lain jelema leutik Abu ya kontan kula langsung cager eta teh ti kamari geuring teh nusok hese jasa cagerna lamun lain diurut segala macam-macam diistirahatkeun tiba-tiba hudang asar cager iyalah karomah Abu ya karasa kukula Gusti lumantak tadi ge ti awal hayang dihijikeun we jeung ahli-ahli Allah lumantak datangna ka dieu aing ngajina onam jeung geus bararisa urang dieu mah Haji Parhodei kan ngan ieu maksud mah hayang dihijikeun we jeung ahli-ahli Allah mudah-mudahan kumpul urang di dieu disaksian ku para malaikat leuwih-leuwih ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jaga di akhirat urang dihijikeun jeung ahli-ahli Allah terutama di dieu jeung Abuya Sulaiman jeung kiai-kiai nu sanesna di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ieu mah sakieu bae pengorbanan Abuya masa hirupna luar biasa henteu pernah talangke dina nganjurkeun agama Allah tinggal ku urang dijiplak masa hidup manehanana komo ku anak incu nama
urang jiplak aki urang uyut urang nu ngaran Abuya Sulaiman geus moal ka mana uyah mah tetes pasti ka handap tiga sakitu dilempeng-lempeng urang nya sekali deh mudah-mudahan urang gabehan aya di bawah bendera Abah Haji Sulaiman belah dituna bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitulah ala kadar nyeeling kana haulna Abuya intina patali jeung bulan haji korban lain korban eta bae ternyata korenganan urang kudu bisa korban eueuh hiji jelema nu luhur ulah ningali rasul ulah ningali nabi tetapi tinggali para aulia-aulia Allah guru-guru urang nu mantak laluhur pengorbananana luar biasa mulai ti ayeuna naon nu urang bisa dikorbankeun ulah loba duladel hiji bae ridho Allah subhanahu wa ta'ala nu boga ilmu korbankeun ilmuna pake negakeun agama Allah nu boga wawasan korbankeun wawasanana pake nganjirkeun agama Allah nu boga harta korbankeun hartana demi ridho Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan urang kabehan bisa kalalorban sehingga aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala